Ia dina kitab Sirul Asrar dina toharate kabagi dua. Fi bayanit tohara fat toharatu ala nau'ain toharatul zahir wa toharatul batin. Susuci teh para jamaah sadana aya susuci disebatna susuci zahir, aya disebatna susuci batin. Urang terkadang punten-punten lamun urang wudu sing hati-hati urang lamun ngusapkeun beungeut mulaina ti luhur tong dikiekeun ya. Tong tiba ukur kieu we hungkul. Ieu teh kakumbaya. Teu sah. Bang kieu we hungkul ieu teh kakumbaya teu sah. Komo pelebah awewe nya. Awewe mah sing hati-hati kade. bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali wa syukuralillah terang naos daya wangi sabelasan Yasane surang miharep karena kerjaan ti Allah, yasane surang miharep karena syafaat Kanjeng Rasul, yasane surang miharep karena karamah ti Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi kenyataan Rasul Allah. Para jamaah sadayana urang bil barokah tina yongi nyata urang ngaos kitab Sirul Asrar saalit lumana para jamaah penting kurang dipika nyaho paling penting urang dina ngaberes-beres dina peribadatan ka Allah. Margi setiap jalmi teh ngagaduhan pangkat masing-masing. Masing-masing boga kelas di mana wae laku lampahna, di mana wae tempat ngucapkeunana eta lah kelasna. Kurang teu bisa para jamaah sadayana cicing dina kelas anu panghandap-handapna. Tetap dina hirup teh kedah aya perjuangan jeung perjalanan menuju kelas-kelas selanjutnya. Begitupun juga kurang dina ibadah. Kemudian orang dina ibadah cicing di tempat kabodohan. Tetap kudu aya pemberesan. Kedah diberes-beres dina ibadah ge termasuk kurang kedah dibenahan dina bab toharat. Ia dina kitab Sirul Asrar dina toharate kabagi dua. Fi bayanit tohara fat toharatu ala nau'ain toharatul zahir wa toharatul batin. Susuci teh para jamaah sadana aya susuci disebatna susuci zahir, aya disebatna susuci batin. Sehingga urang lamun dina susuci zahir mah cukup tahsilu bima syari'an, hasil ngalaksanakeun dina susuci zahir mah cukup kucai anu syariah, cukup kucai anu toharatun mutahhir, tohirun mutahhir, atanapi cai mutlak bisa suci tah urang kucai anu bisa nyucikeun. Tetapi para jamaah sadayana wa taharatul batin ari bebersih batin ma tasilu bima taubah, bisa hasilna teh nyata kucai tobat. Satu tuh orang dina hirup dan tobat ka Allah kotor.
dina hirup lamun jelema can kaluar tina tobat, can asup kana tobat, maka secara otomatis bakal moal ngeunaheun batiniahna, bakal moal tentrem hirupna. Kusabab ngeunah jeung teu ngeunahna, tentrem jeung teu tentremna dina diri urang tergantung batin. Ai johir mah meunang ku urang, nu goreng ku urang bisa dijieun kasep. Awewe di budak 5 cm bisa dilipen mangga. Sabalikna urang lalaki make jas gitu. Terus kurang make sepatu, make dasi bisa gagah johirna, tapi hatena encan tentu gagah. Aya jelema kajenting jelema kumisna mesdeng jenggota panjang tapi hatena ngareng. Katakan para jemaah sadayana dina zohir mah teu ngajadikeun hiji ketentuan mantap ngeunahkeun jeung nganikmatkeun. Sehingga kusabab urang mah bebersih johir tetep wae lamun urang tibang salah kadar bebersih johir mah moal manggih kanikmatan tetep, moal manggih katentreman. Kitu jeung kitu gitu, kurang dibereskeun johir tapi batinna teu dibereskeun tetep teu ngeunah we itu. Masyaallah. Nah, hiji kutobat, kadua watalkini jeung ditalkin, nu katiluna termasuk bersih tina jiwa, termasuk wasulukit thariqi jeung suluk gitu. Ngan urang lamun ningali kana pembahasan ieu kebersihan dina zahir, faijan taqodo wudu syariah. Adapun eta dina masalah urang toharoh, dina masalah wudu syariat, dina masalah wudu bisa batal eta wudu syariat kusabab bi khurujin najasah, kusabab kaluarna najis. Hiji urang uki berarti bakal urang da johir nya, urang hitut batal, urang miceun batal gitu kan. Insyaallah. Tayyib para jamaah sadayana lamun urang dina wudu syariat. Jadi wudu syariat mah batal teh ku kaluarna najis. Batal. Nah, kumaha carana supaya ngatajdidkeun? Yajib tajdidil wudu. Maka ti dieu para jamaah sadayana urang nyata ngabarukeun kana wudu atana supaya balik deui urang tina urang batal dina wudu, supaya balik deui urang dina bisa deui suci, maka eta cukup ku wudu deui kusabab dawuhan Kanjeng Rasul, man jaddadal wudu jaddadallahu imanahu. Saya jelema anu nyampurnakeun atanapi memperbarui dina wuduna, maka eta Allah bakal ngaperbarui kana imanna. Jadi orang semakin orang loba wudu, semakin kokoh keimanan, makin kokoh. Bahkan istimewa orang lamun dina wudu, insyaallah. Dan orang mah para jamaah sadayana lamun dina wudu teh matakan orang lamun ningali gambaran cek Siti Aisyah, nepikeun teh kaharti jelema daek wudu, nepikeun ka jelema daek wudu tapi daek keneh maksiat teu kaharti. Kusabab urang mah wudu teh tibang salah kadar bisa ngesahkeun kana salat, bisa ngahalalkeun atau bisa ngameunangkeun urang kana ngalaksanakeun salat. Cukup sakitu urang.
intinya digambar dan makna dina wudu atau tapi dina makna pengharum. Jadi kalau baan teh dina wudu teh ngan salah kadar kitu we hukum. Bang salah kadar ulang wudu geus dek salat wudu. Kisah kitu ya. Salat teh dek wudu we, wudu dek salat teh hukum. Dek salat wudu, dek baca Quran wudu sakitu we. Sehingga lamun urang teu nyaho dina makna dina wudu lain tibang salah kadar beungeut anu kurang diusap, lain tibang salah kadar leungeun anu kurang diusap, lain tibang salah kadar sirah anu kurang diusap, tapi ternyata nu paling penting ngajaga tina setiap anggotana tina kamaksiatan. Gagah eta geus bisa jelema langsung kitu jadi wali langsung. Kelasna naik lah. Tapi kan kelas urang kelas wudu ge wudu kieu berantakan. Kuduna wudu berantakan. Sikut teu kakumbah, leukeun kan kitu aja. Sikut teu kakumbah. Gitu para jamaah sadayana. Kadang-kadang sok sakadaekna nya. Urang dina batas-batas wajah ge jarang. Dina batas wajah jarang kakumbah. Wajah teh gitu. Urang terkadang punten-punten lamun urang wudu sing hati-hati urang lamun ngusapkeun beungeut mulaina ti luhur. Tong dikieukeun ya. Tong tibang ukur kieu we hungkul. Ieu teh kakumbah ye. Teu sah. Bang kieu we hungkul ieu teh kakumbah ye, teu sah. Komo pelebah awewe nya. Awewe mah sing hati-hati kade. Takkan awewe mah kudu ka dieu tah. Ulah nepikeun ka kieu ieu teu dikumbah, wah bahaya. Teu sah kade. Batasna kan aya dina ieu ya. Ieu teh lain bangsa batur, urang nu ngaranna Islam. Urang masih lebak kana terjadi ieu kaayaan. Kaayaan kitu teh. Gitu. Kaayaan model wudu kitu teh lebak. Wudu teh. Bahkan kurang lamun wudu simpenna cai, simpenna di luhur heula. Luhur usapkeun kitu tah. Ieu mah wudu teh tengah we abrug-abrugkeun ka dieu cai teh. Diabreg-abregkeun. Anu penting mah asal ieu aya caianna geus sakitu. Sah. Sah, masyaallah. Ieu teh urang teh karek bab syariat dina wudu geus loba geus loba geus loba bahaya. Secara syariat wudu loba teu sah. Cara syariat endek kumaha lamun syariat teu beres, endek kumaha urang nyokot dina wudu ngajagaan leungeunna, endek kumaha urang dina wudu ngajagaan panonna, dek urang dina kumaha dek urang dina wudu ngajagaan ceulina. Dek urang dina wudu teu mangukur kakemu teu ngajagaan ledahna. Moal bisa para jamaah sadaya. Ya. Di antara urang bisa ngajaga lisan bisa kajaga teh ku susur. Mun jelema rajin susur dijaga ku Allah letahna. Jadi letahna teh teu sembarangan kaluar ucapanna teh. Ai urang kan bako nu kitu ya. Gitu 10 bako sampai 3 bungkus beak ya ku bako. Masyaallah. Urang teu nyaho faedahna raja masyarakat. Tapi matakan kiai kapukur baheula nepikeun ka teu lepas-lepas nepikeun ka ucapanana hese kaluarna. Gitu. Kan urang lamun ningali kana padilah aya disebutna padilah cicing. Aya padilah cicing. Cicing teh lebih aya nu lebih halus cicing. Gitu. Usap terjaga. Aya urang mah teu bisa terjaga ucapan teh kumaha penting norolong we naon diucapkeun. Naon aya dina hate norolong kaluar we gitu. Ya, bahaya orang kata ya. Mun urang wudu karek model gitu secara otomatis moal nepi urang lamun wudu secara syariat teh sah tong boroning efek ngangkat ke derajatna moal bisa. Moal sok cobaan. Kajenting urang zikirna la illallah. Oh urang guguru thariqah. Lamun wuduna teu bener moal nepi. Satapak-tapak aja. Enggak gabah kan. Emang di mana mulai? Bisa diganggu ku iblis. Si iblis sia mah geus hebat wudu teh geus mah teu kudu wudu ieu geus suci maneh mah. Maneh mah jadi wali.
Masya Allah, Gusti emang lain kira gitu sing hati-hati kan ya. Ya udah gereja Wasarena ieu mah bil barokah ya penting ayeuna. Abdi ge sami teu tiasa. Ngan imah ngalap bil barokah. Gitu. Saya mah dan dina ngaji teh memang aya anu kurang tos diangge, aya teu kaangge, aya can bisa make gitu maksudna. Iku kituna urang nyuhunkeun ka Allah supaya salit-salit kain cahaya ti Allah. Kusababia urang nyata kain cahaya ti Kanjeng Rasul, terus bedina urang kain cahaya ti Tuhan saya, insyaallah seetik-seetik terus kayak kalesian manahna ku cahaya eta. Ya memang pada jamaah sadayana dakwah di tempat di mana wae ge jelema kajenting jelema eta urang naon kajenting urang tan bener atau napi teu bener, tapi lamun urang geus ngadeng tempat pengajian mah eta tanda bukti urang hayang jadi bener. Itu eta hebatna. Jadi intina mah aya ngaji mah bener we kajenting bari jeung HS kieu. Untuk bener oleh jamaah sadayana. Betul. Tapi memang sulit jamaah sadayana. Orang secara syariat ternyata syarat-syarat dina wudu, batasan-batasanna dina anggahata urang sehingga eta kedah kabasus sadayana loba keneh nu lalain model kitu. Loba keneh nu lalain. Masyaallah. Nah, orang lamun dina wudu syariat mah cukup kurang tinggal balik dewe wudu deui suci deui geus. Suci deui. Di lamun urang beres wudu batal, begitu batal cukup kurang geus wae wudu deui we suci deui ta eta dina wudu syariat. Di wudu syariat mah dibangkit tah kitu. Urang batal geus wae dirinya begitu batal fa ijan taqadu wudu syariah bi khurujin najasah yajibu tajdidul wudu maka geus balikan deui wudu deui we tos eta ge urang geus balik deui tah kana ngaranna wudu syariah. Detik ngan lamun wudu na wudu batin faijan taqadu wudu batin bil af'al dzamimah wal akhlaq qurdiyah. Lamun wudu na ku batin mate cukup ku cai teh teu. Jadi lamun urang batal dina wudu batin teu cukup urang kumu balik deui urang ka cai. Henteu. Jadi cukup tiba orang cukup urang wudu beres wudu secara syariat tetep we lamun batal dina batin ieu teu cukup urang wudu hukum. Teu cukup pakai cai teu cukup. Lamun urang wudu syariat mah cukup pakai cai gitu. Kadang-kadang punten-punten para jemaah sadayana urang dina bab cai aya tahirun mutahhir aya ghair mutahhir aya mustakmal, aya mutanajis. Dia tak kedah terang. Anu jadi permasalahan, urang sing hati-hati, lamun urang nalika wudu dina ember, anu memang kurang ti 20. Sing hati-hati. Jadi nu dipaurkeun, entakan ku urang usahakeun wuduna mun tiasa mah dek dina keran namun dek dina tulah gitu. Matakan aya dina kitab mah dina perkawis urang dina masalah junub. Jadi sewaktu mandi junub mandi adus dina mandi adus seumpama teh mah urang naon teh dina ember gitu ember urang ti 20 kumaha eta cai nu ngicret kadinya. Nah taya permasalahan. Dan lamun ningali kana kitab mah satungtung eta nu ngecretna teu ngajadikeun dina lobana kalobaan dina cai mustakmal maka tetap sah gitu. Nah kita di urang lamun usahakeun lamun urang dina tek mandi adus usahakeun eta nu kanyahoan cai mutlakna. Di ulah kieu aya ember biasana tempat barudak ge kokobok dirinya
pemajikan dia mandi didinya kokobok kurang kanyawan jaba pinu begitu pinu hekde teh di mustakmal kabeh diangke kurang adus geus kade dia perlu dibenahan ya mulai didinya untuk dibenahan orang mau bisa kieu tapi kapaeh ge itu mau bisa naik tingkat gitu maksudnya. Nah, di dia para jamaah sadayana lamun wudu batin mah lamun batal wudu batina maka secara kurang bila mana batal tah wudu batin kunaon batalna ku ngalakukeun kalakuan anu tercela eseknya kurang sok hayang nyecewai ke batur teh cuma goreng patut tiru teh kalakuan tercela gede goreng tiru teh gitu ya buat tiru teh nyoba hidung nyoba hirup gitu esek orang teh naon deui tah begitu ngalakukan tercela terus akhlakna goreng patut akhlak goreng akhlakna goreng pagaweana goreng akhlakna goreng salana solon we hareupeun kolot ge sugan hareupeun kolot teh punten eueuh kitu goreng anak itu eta lamun aya jelema nu teu boga akhlak berarti eta jelema teu bener wuduna akhlak mah pokok ilmi itu dina akhlak dina adab eta teh ngajadikeun luhuran dina ilmu eseknya masyaallah Gusti urang ka kolot teh yang najo wae kolot teh kok jita sia kolot teh gitu nya masyaallah eta kolot Gusti nagung geuning kitu tah bangga geuning urang teh wudu ieu teh karek urang disebutna teh cek urang gampang geus teh tibang wudu gampang ternyata lamun dicokot-cokot wudu teh lain kira dasarna tidinya urang tibaretot biar ayeuna wudu encan nyerep eta wudu nepikeun geus bara tangki cai atuh nu geus urang dibajurkeun urang nyaona makin banyak cai makin loba gitu ya Masya Allah padahal orang lamun ningali Kangjeng Rasul nyaram lamun orang dina wudu teh boros caina larang nyaram tuh ya lamun wudu tong boros teh caina gitu di wudu teh tong boros teh kedah nama lamun di masjid mah tong anu ngocor ieu teh leutik we gitu tah ngocor teh di masjid mah ya eta teh keur ngadidik kaduana aya tepat diuk bari diuk kudu teh bagusna gitu ngan kusaeuti urang mah baretona tuman dina golodok tiwalana ieu tuman dina golodok kudu teh nya di epana golodok gitu tapi kayana ge eueuh tepat diuk ada golodok kitu nya masyaallah itu tah bangga gini buruk akhlak mata itu goreng mana penyakit nu matak batal dina wudu batin kal kabir sombong cik abdi meningai jelema geus anti kana wudu tapi karinya nepikeun ka Siti Aisyah bingung jelema teh kudu tapi sombongna nauzubillah 7 turunan gitu istilah loba kesombongan teh omong geus urang geus ngarasa kal kabir istilah termasuk naon deui wal haqi termasuk dengki geuleuh ka si anu teh kitu nya hese aya wae rasa geuleuh teh nya ka jelema teh kesel lah si anu teh gitu asa masyaallah Gusti wal hasud termasuk
iri wal uzub urang ujub tergantung termasuk urang takabur istina urang geus ngarasakeun leuwih hebat ti batur eta geus lain hebat ya aya jelema urang terkadang disebutkan Gusti abdi mantos ridho ka Gusti abdi mah ikhlas Gusti urang nyebutkeun ikhlas aing mah hirup geus ikhlas eta teh nu kitu teh can ikhlas can jelema lamun nyebutkeun kieu siap urang bere geuning ka batur oh tuh heueuh eta kumaha yang palingkan teh henteu aing ikhlas aing mah ikhlas geus kitu ikhlas eta nu kitu teh ngaranna can ikhlas sabab ikhlas teh butuh keikhlasan. Bangganya ngajar darinya oleh. Gitu. Ikhlas ge aya syarat perlu keikhlasan. Lamun urang nyebutkeun abdi mah ikhlas, oh aing ikhlas, aing keke jema ikhlas. Eta teh ikhlas gitu. Sulit aja masalah masyaallah gitu ya. Urang ieu teh kunaon dibaca ieu kitab kusabkan urang teh beureun ngalap barokah ti Tuhan se ngalap karomah ti Tuhan se dek kumaha urang meunangna kautamaan dek urang meunangna pangkat lamun urang teu daek nuturkeun Tuhan se nek naon da urang ge lamun nyebutkeun cinta ka Kangjeng Rasul tuturkeun ka Kangjeng Rasul eta teh ngaranna cinta bohong hiji jelema lamun cinta ka Kangjeng Rasul tapi teu ngalakokeun sunah Kangjeng Rasul bohong tong darab cinta kade bohong bisa we eta mah aing cinta ka Kangjeng Rasul aing cinta ka habaib jeung sajabana aing cinta ka ulama di bangsa ala kadar lisan bohong nu asli cinta mah nuturkeun naon nu dilakukeun ku Kangjeng Rasul kumaha carana Kangjeng Rasul dina daharna aos kurang kasunahan-kasunahanana lakukeun eta teh cinta gitu teh oh ade pan kitu cek Gusti Allah ge nya da jelema teh loba ngaku ngararaku loba ngaku nah ngan urang mah sok kitu teh asa ge alhamdulillah aing geus cinta mending ge ku cinta ge kajen ku beungal ge tetap nu kitu teh can jadi kacintaan asli ciri dina cinta mah ani tabi tetap nganut gitu kanu naon anu dilakukan kudu dipakai cinta wal gibah termasuk kurang ngomongkeun batur kayak gitu tah kurang ngomongkeun batur eta batal tah wudu batin teh batal eta teh ieu mah keur gambaran pikeun urang hungkul itu keur gambaran urang hungkul ini ternyata wudu batin teh lamun urang ku ngomongkeun batur teh geus batal sedengkeun unggal poe urang ngomongkeun batur. Matakan lamun urang rek ngomongkeun batur daripada ngomongkeun batur mending ngomongkeun bapak urang. Ngomongkeun. Naon sababna? Sabab bapak urang nu leuwih hak ngabogaan ganjaran diomongkeun ku urang. Tibatan batur. Sebab urang diomongkeun ku batur teh gede pahalana. Berarti nu leuwih hak mah daripada ngomongkeun batur mending ngomongkeun kolot urang. Kolot urang leuwih hak boga ganjaran ti urang daripada batur. Urang ngaboga ku baturnya. Katakan pada jamaah sadayana urang lamun ningali kana ieu para jamaah sadayana jalan teh ternyata engke kumaha amal-amalna jadi kumaha amal-amalna urang mun amal sakitu ka sorang dina wudu ge wudu kitu nya kitu meunangna urang ge sami para jamaah sadayana lamun urang teh tahapana ieu geus gitu jadi lamun urang ayeuna anteng we kitu anteng dina kamaksiatan sering ngalakukeun kamaksiatan kitu we geus teu diroba mah kitu mun teu diroba mah kitu jadi lamun kurang henteu di kurang henteu di barikeun
Atau kurang teu dipaksakeun kitu geus. Gitu. Kos kieu para jamaah sadayana. Jalmi resep karena maksiat yang saja bana. Begitu resep maksiat itu diperangan tah eta kamaksiatan teh supaya teu maksiat kumaha carana kitu geus. Tapi kapan gitu tempatna eta. Matakan lamun jelema teh kabeh kan kieu jelema teh kabeh kumaha amal-amal sadayana. Amal urang di dunia kitu kayak bakal kapanggih gitu. Da kabeh ge moal pahili para jemaah sadayana. Urang ayeuna dina 11-an bakal kapanggih kayak pahala 11-an. Urang ayeuna dina korban sapi bakal kapanggih dina korban sapi. Urang ayeuna hadir bakal kapanggih hadir. Urang ayeuna ngomongkeun batur bakal kapanggih ngomongkeun batur. Urang ayeuna lalajo wae bakal kapanggih dina lalajo. Termasuk urang dina ngalakukeun naon wae di alam dunya engke bakal kapanggih kabeh aya balasan. Nyatakan urang teh lamun ningali mun cara jalan kan urang teh meureun aya disebutna malaikat hafazoh. Malaikat hafazoh teh cek urang malaikat mungkar malaikat kiromal katibin. Jadi urang teh setiap poe teh diaping ku dua malaikat. Urang teh ku malaikat ge geus era soro. Diaping ku malaikat geus teu kudu diaping ku jelema ku malaikat langsung. Gitu nya. Ku malaikat tulis lah terus nulis gitu. Eta tukang nuliskeun amal hadis jeung amal qoreng tuliskeun terus kabeh. Malaikat hafazoh para jamaah sadayana. Dan malaikat hafazoh teh moal deukeut jeung urang dina 3 tempat. Jadi moal deukeut jeung urang dina 3 tempat. Hiji indal goit. Hiji keur nalika urang ka kamar mandi keur miceun. Jadi malaikat hafazoh teh moal kitu ngejauh jeung urang para jamaah sadayana. Keur nalika urang kaayaan eta keluar ti WC karek malaikat hafazoh deukeut deui. Nu kadua urang malaikat hafazoh moal ngadeuketan urang keur nalika nyata urang keur jiwa jeung pamajikan. Gitu. Moal deukeut keur nalika jiwa. Gitu. Malaikat hafazoh. Dia malaikat hafazoh mah raseukeun bedaikeun. Mun urang keur junub termasuk keur junub sami keur junub urang para jamaah sadana lamun urang keur boga junub malaikat hafazoh moal ngadeuketan. Kecuali urang wudu heula. Jadi usahakeun lamun beres dina junub lamun urang keur nalika boga junub usahakeun hiji kubah kurang kadua wudu. Eta malaikat hafazoh teh baik gede ngadeuketan gitu. Eta malaikat hafazoh para jamaah. Bahkan urang dengan setiap langkah ditulis ke malaikat hafazoh. Oke. Begitu orang maut dirinya disoalkeun kabeh. Disoalkeun begitu disoalkeun kabeh naon wae aya balasanna. Termasuk urang judi ge kayak ganjaranna. Judi urang sagala rupa dek kamaksiatan dek kahadianana kabeh ge bakal aya tulisanana. Begitu beres urang dirinya para jamaah sadayana kan kieu begitu orang dipertanyakan ku Allah, pertanyakan kumaha salatna, kumaha zakatna, kumaha puasana, kumaha hajina. Terus kamaksiatan-kamaksiatanana sebanding apa henteu ditimbang timnya para jamaah sadayana. Begitu berat kana amal hadeng urang salamet. Amal goreng mah tilolot para jamaah sadayana. Anu paling power ya. Begitu jelema begitu aman
Salatna bagus, wuduna bagus, ngajina rajin, puasana rajin, gitu kan? Hajina bagus. Bagus, begitu bagus ahli surga. Begitu ahli surga torojol anu datang. Begitu nu datang keheula Gusti entong bakal di kasurga kan jelema kunaon maneh nyaran da ieu mah jelema hade pan soleh keheula Gusti abdi jeung ieu jelema bareta sawaktu di dunyana ieu jelema jolim ka abdi begitu jolim ku sabab ayeuna malun wala banun daya hartian harta daya hartian maka otomatis pahala eta hajian, pahala eta puasa, pahala eta salat, pahala eta wudu dicokot tah. Dicokot, Masya Allah. Dicokot pahala. Dicokot. Begitu dicokot kurang kene Gusti. Begitu kurang kene dosa anu dijolim dosana ditamplokeun ka eta jelema jadi cilaka itu ka neraka ieu jadi kana surga mana jolim teh urang para jamaah sadayana seueur kajoliman nu dilakukeun kajoliman nu dilakukeun seueur urang nyokot bonteng batur, urang nyokot sendal batur. Teka rasanya. Komo pembah jelema tukang paling, Masya Allah, eta juga tukang paling ya. Sahabat Gusti paling. Urang kepalingan, naon kepalingan mio. Engke di ditu urang bisa neangan mio urang. Mana mio aing ye bareto? Ditu ana jelemana oh si anu geuning. Begitu si anu miona ayo anu urang uruskeun gitu kadieu pahala sia mun pahala dosa eta nu dijolim lah engke bakal dikadinyakeun kabeh tuplekkeun bahaya nya bahaya tah mana di nu jolim nu paling bahaya mah nu paling bahaya ini paling bahaya Gusti nu paling bahaya mah urang boga hutang ka batur terus urang aya jengen bayarna teu mayar. Atanapi aya hak batur urang dijual hakna jolim teh. Loba kajoliman teh masyaallah. Nah, eta para jamaah sadayana ternyata begitu urang ke di akhirat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engke mah mulutna teu bisa ngomong, anu ngomongna leungeun. Ngomong leungeun tah jeung suku. Lamun ngomong sungut riweuh di ditu. Di urang di riweuh asal geus sungut ngomong ya riweuh geus. Gitu. Masya Allah Gusti salangkah, dua langkah, tiga langkah terus kurang baca fikir, kurang kalah ieu lah fungsina ngaji eta. Nah, para jamaah sadayana termasuk naon deui nu matak ngabatalkeun kana batin, kana wudu batin teh nyata wal kadzib ngabohong teh eta teh batal wuduna. Maka kan para wali moal aya bohong saeutik. Kanjeng Rasul Al-Amin terpercaya teu bohong. Urang tukang wadul tuan seh teu bohong jujur tuan seh urang tukang ngabohong keneh wae jelema lamun masih loba keneh kabohongan dina ucapanana moal aya kamuliaan saeutik oge coba we urang tong borodi urang dina kelas diakui ku Allah, ku jelema we hayang diaku tukang bohong hese.
tukang bohong teh ku jelema ku urang lamun ngomong baturan tukang bohong urang percaya teu percaya setik hese kaja tiba jeung bener ge ngomong masalah Gusti Allah eta gambaran leutik matakan hati-hati kade oh masya Allah Tuhan saya teu pernah ngabohong Kangjeng Rasul mah apalagi para wali tak pernah ngabohong nyamun ngabohong teh maka eta ngabohong jelema ngabohong ka jelema sareng ngabohongkeun ka Allah urang mah unggal poe tong goroning lisan secara perilaku jeung sifat jeung termasuk kalakuan urang ngabohongkeun Allah ngabohong ka Allah seakan-akan Allah teu nyamun dibohongane ku urang teh itu urang telat dina waktu urang teu ngalaksanakeun salat ngabohongan ka Allah kewe ngabohongan ka Allah urang dina geus disop dina zakat di zakat ngabohongan ka Allah loba ngabohongan ka Allah teh urang nah kitu tah urang tuntaskeun tarina kopi dek kana fikih empat nangan berhubung ieu bagus non barokah salid memang penting gitu kita para jamaah sadayana supaya orang hafal bahwa dina urang susuci ge ternyata lain tibang salah kadar zahir ternyata anu paling penting deui nu ngunggulkeun kana kepribadian berkualitas dina Islamna sehingga ningkatkeun darajatna tina wudu zahir kana wudu batin minimal cegahlah dina kabohongan jauhilah urang dina ujub jeung takabur eta tah setik-setik urang tinggalkeun kacacadan eta tah kitu tahu teh ngajaga wudu urang maksud Allah para Jawa sadayana Gusti Agung ya Allah ya Karim hek sing aya pertanyaannya hek dina bab fikihnya bab fikih sing pertanyaan jadi kos ibarat jelema ya urang dina naon wae ge aya ngaran-ngaran di handap mah loba kemalang gitu paur lamun urang geus nyaho di luhur tinggal ngaran-ngaran geus nyaho di luhur mah tetep we nyaho kemalang gitu tapi lamun di handap mah kemalang ongkos urang di handap teu naik tangga kalapa di handap kene naik tangga kalapana tetep we teu melang tapi di sepi kalau mah urang melang sieun gitu sieun ku angin sieun rubuh gitu gitu sieun sagalaena loba kasieun eta para jemaah ternyata pantes urang ningali ningali kana kaayaan jalmi semakin seueur ilmuna makin nunduk ternyata oh berarti seueur kasieun teh gitu eta tah para jemaah sadayana ke urang lamun ningali kana ieu ke aya naon disebutna aya dawan-dawan Gusti Allah ke urang aos deui insyaallah pertama ieu masalah kabar barokah para jamaah sadayana urang tetap salid terus urang setiap bulan alhamdulillah urang setiap bulan terus lancar dina masalah orang dikasih rezeki ku Allah kangge ieu kurbannya alhamdulillah menang berani teh ya sana sambutan Mang Jamal heula nya Mang Jamal ke sambutan Mang Jamal ke sapi menang bara duit atau bara duit atuh dan paling di lakeran mesti tek jadi bupati moal gitu eta kekiteuan para jamaah sadayana insyaallah mungkin pangaosan sakieu wae lah barokah hungkul itu selebihnya makin sambutan utamanya sambutan di Mang Jamal pemain sambutan pemain di Serang Panon kan berarti besi indeks saingan dengan Pak Edi ayo kata kayak ngoji lah tuh ngoji nungguan lah itu tutung daging nungguan lah tutung jadi nungguan lah tutung sama ngoji lah tuh ngoji ke karek atau Mang Jamal jadi kita cekap para jamaah sekalian di Simabdi cekap wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah
والكرم